Ya Allah, ya Rabbi yang maha pengasih lagi maha penyayang, hanya padamulah hamba berserah. Ya Allah, lindungilah Bapak dimanapun Bapak berada. Ya Allah, aku sayang Bapak, berikanlah selalu kesehatan, keberkahan. Tolong jaga Bapak, lancarkanlah selalu urusan, mudahkan rezekinya ya Allah. Semoga Engkau angkat derajat Bapak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Neng, Rahmat. Aduh, bis gantengnya. Pasti babak terus semakin cinta ya. Aduh, semprot sila habis wangi. Aduh, wangi kia. Beres ya, dandanan tinggal pakai tas. Si Ujang tos ganteng geninganan. Kada mangke sekolah mah. Nya sing bager nya ulah balader, sekolahna sing pinter nya. Assalamualaikum. Bu beli kuenya 1, susu kotaknya 1. Dengan apa lagi? Oh, kuenya 2. Ya, ambil aja. Susu kotaknya juga. Ini Bu. Ya, ya. Bu jadi berapa? Jadi goceng. Terima kasih. Terus saya barang. Hayang we ti payun kan ning menuju mantusan si Jenny. Dagon! Ayo bos, gaskan! Gip. Tinggal itu, bebek terus. Yuk, dandan. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, Neng. Ini na aya. Aya kalebet we kremam. Nah, nanya si Anan, cenah janjiana jam 6. Ayeuna geus jam 7. Can aya ken. Aman, ya budak teh. Barusan kita tadi Neng, rek ka kebon geus beurang. Nuhun, A. Neng oge kedap daripada berangkat sekolah. Adon, ayo. Bareng. Yuk. Bebek pesan A aja. Naon sih orang nungguin si Jenny? Kirain nungguin A. Duh, si Jack geus nungguan meureun. Deur kaberangan cenah ih. Tupan si Jack geus nungguan. Jack geus lila nungguan. Geus lila aya 1 tahun manungan mana gede bosan aduh. Geus
Gue eta maklum bapak gawe heula di imah kan. Ulah halus. Nungan tadi tidak di jam genep nungan mana cenah janjina di jam genep. Kan bebenah heula kan. Ini bisa kerjakan PR naten orang yuk. Ayo tapi ini kan lebih lah kerjakan lah. Bukan ngomol biasa pada mungkin pada serem ayah ke jauh. Kayak itu bang. Ya. Aduh, karena saya ada kasih masalah. Nah, pada aman gila. Beritanya angkin wing ngase. Duh, panasnya bikin pol. Nggak namar namun ngadahar pop es minum na sebelah. Salah. Areke minum pop es makan sebelah. Aduh, si ada ya. Wah, cocok itu. Mau kemana? Dekat ada ikan haus. Oke, jom saya ini. Siap oke orang sebagai orang ya. Kayak orang dua orang gotrak. Yuk. Yuk. Nanti nanya-nanya. Sa si etanan wau teh mana? Tenda dek gitu wow. Ditaranya teh malah kang ngobrol. Si budak teh tengil amat. Si ingatna budak si gede kitu ieu lah. Wah, nih tak eueuh. Bayanan lah, nan budak si gede kitu ieu. Mane heula ngan? Mane heula we? Mane? Gending batu we yuk. Wah, dipatan yuk. Si anu ele dehitan man. Pelan yuk. Nan. Alhamdulillah teu karasa gawe teh geus 2 minggu weh. Ayeuna mah rek balik urang ka imah. Pokona uing mah teu betah. Sieun kebawa mobil di dieu mah. Tapi kumaha nya balikna aya mah geus eueuh mobil. Rek megat mobil sugane aya nu ngaliwat biasa mah. Sok aya teh mobil sok muatan. Sugane dinya megat ka dia. Tah geuning aya mobil euy. Mang, ini Mang. Ayo. Nuhunnya, kami. Aduh, ayeuna mah rek balik ka dinya we lah ka Pak Haji Sarmad. Urang mau baju ieu budak pasti atokeun yang awewe jeung lalaki. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning si Amang balik. Mohon Pak Haji. Atuh mangga celik-celik. Aduh, budak can sare jang. Hor mamang mah karak gawe 2 minggu ge geus balik teu betah deh. Heueuh Mang geus balik, pokona mah caritana panjang lah. Ayeuna mah ari budak di mana, Mang? Ya budak mah di dapur. Oh, Mang anu di dia di budak. Coba Mang pagaroankeun tah uing mau oleh-oleh ge. Baju, salam. Naon segalana. Neng, jang bapak geus uih yeuh. Balik. Cara gergusis. Hujan. Calik anu hujan.
Calik balik dinyata jeung si Neng. Balik penting-penting kumaha dia cari tanah. Kemang cari tanah wing arek minum heula heuh. Ya sok saya itu. Lain mang tadi cari tanah teh kieu wing balik teh. Jadi tuh teh balik naik naon teh mobil naon teh ngaranna teh ditu teh aya ngaranna teh Aceh mang ditu teh. Anu bikin teu betah nama uing teh rame mang di Jakarta teh geuning. Tah uing naik mobil Aceh di dinya teh mang. Ngan eta aya nu niupan mang uing kana ceuli. Teuing naon tiis pokona mah. Dapat ditutupan mang pantona teh tah uing teh turun weh ka dinya teh. Aya mobil naon teh aya mobil bak eta tah nyilu we ka dinya tah entak beuting balik-balik tah kitu uing teh balikna. Duh, jelema teh udik pisan. Tah terus uing teh kudu nungan anu kamari teh ya tadi ditu teh langsung pas datang ka ditu teh uing teh dibawa jalan-jalan. Ka mana teh? Warung gede mang kata teh. Nah dinya teh aya tangga teh mah raju mang tahu araraneh di ditu mah di Jakarta mah. Tah anu jadi sieun teh lain teu betah pokona uing mah. Lain we pokona mah. Sieun loba mobil mang arek mentas gitu bisa uing mah pokona mah. Karena idunungana bager. Alhamdulillah urang mah di ditu nya walaupun urang sieun-sieun oge sieun mobil nu loba dunungana bager, duit mere loba, meureunang urang ku sabar mah nya. Tak ieu sapatu meureunang keur budak boga. Ayeuna mah ieu baju keur budak nu lalaki pokona mah urang ayeuna mah geus boga pasti budak mah. Ararasogeun lah pokona mah. Meureunang budak laledekan cenah ge bebeja ka ieu ka uing. Ayeuna mah pasti atoheun moal gadekan deui moal we ayeuna. Tah Neng, ayeuna ku Bapak tos dipameserkeun sapatunya geulisnya. Ulah sedih ayeuna mah nya. Nah tuh ujang ieu ujang acuk teh acuk koko ade ulah di anggo amengnya ujangnya anggo ibadahnya urang terpenting pisan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya urang asup kana surga nya ujangnya. Tah ayeuna mah tos we ayeuna urang duit nya Bapak Paji atuh uing pamitan lain mah Tentu aing moal karo lemah. mana Ji 2 3. Kunaon memang karak 2 minggu ge guys. Ji 2 3. Kunaon mang geus arek geus. Ji 2 3.